Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi kelompok abdi nyaeta kelompok hiji bade nyaritakeun carita ngeunaan lutung kasarung. Sata acana tepangkeun wasta abdi Afif Trizarani sareng rerencangan abdi Agri Septani Arifin, Abdi Abil Akmal Maulana, Abdi Aldina Tari Kusuma, Abdi Denita Aurelia Fujia. Bulkukus menung kamanggung nada papayung, kadewatan nada suka, kapoaci nada suci, kuring dia kena jadi ngidung, yang ngidung cerita pantun, ngahudang cerita wayang, nyilokakeun nyukruk laku kabahayu, mapai lambah nu baheula, lulurung 7 bunga Bandung, kadalapan keur disorang, bisina nerus naratus, bisina narajang alas. Dapugu galuring tutur ngembat papatan carita dimendip papi sinin dimana paciritaeun teter pikahayangan ditandaeun cupu manik asagina dituruban kumandepan diteunden di jalan gede ditundak kuno ngaliwat kuno weruh di semuna kudu tarang bujaksana kuno rancage diangen dibuka pating haleung nu menteu dilakonkeun cag teunden di handelem sieum tuna di hangjuang siang paranti nyokot tinggalkeun. Satu di manggung carita di kahayangan. Guru minda kahayangan anak dewata cikalna titisan guru yang tunggal sewe batara di langit ngabujangga di para dewa kasep taya papadana keur mejeuna teguh cangcut tuluy ngimpi kagungan bebene sarupa jeung Sunan Ambu ngalingling ngadeuleu maling geus nganggo raksukan salin jenengan kana lutung kasarung ku sadulur kasimpang ku barayana cedok imbah indit usap irit angkat ngusap sinjang bisi kawiwirangan keur ngawula. ludak ledok di borehan lain teh wuni boboreh di pulasan keler nuahun nu geulis ngadadak goreng hideung batan wadan keulem bangbang awak batan gagak ngan sorotna henteu leungit sasemu kene jeung ambu pakaian jiga kiramai karembong saburubutan sarindang sariga rambang di bahan boboko buntung bawaeun linggih di gunung mama lengser bagia teuing iraha dongkap Jagong carang satu emas. makara mama lengser teh kakaraho atuh syukur mama lengser bawa tos naong heula. Aduh ratu emas ulah tadah tuduh kanu puguh ulah ngagarana kanu nya palias teuing lamun teh tas naong. Nya syukur mama lengser lamun teh tas naong mah tapi lamun tas naong ulah pupulih ka batur ulah cacarita ka tetangga ari uar-uar mah kajeun. Iraha dongkap karunya teuing aki panyumpit asing kuruksak di deuleu pakuon kek lain aing gon jalma rek nada kasunan ambu ka ambu nanda pituduh karama nada pepatah muga lapang dadanya pangrujuk muga laksana pangjiat rek misalin aki panyumpit peuting ieu Pun sapuun yang Prabu Wastu pangampura anu diseja boh bisi pribadinya saur bisi bahena carek kami ngandarma mitutur lalakon dilalakonkeun pun sapuun yang suwargi sang lumahing nusalaran sing langgeng di kasucian lumanggeng di kahayangan ngahiji jeung maha suci nyahyam seda niskala pun sapuun. Rupina caritaan lutung kasarung ti kelompok hiji dicekapeun dugi sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.